I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda. Kumaha kabarna? Wilujeng tepang deui sareng sim kuring Fanatria Zahra. Tah ayeuna sim kuring baris masihan terang ngenaan video tutorial ngagunakeun aplikasi Wattpad dina pangajaran nulis, utamina dina nulis carita pondok atawa carpon. Nulis carpon di Wattpad emang bisa? Nah, nulis carpon tiasa dimana jeung ngagunakeun aplikasi naon wae. Tah di dieu sim kuring baris ngawanohkeun hiji aplikasi nu ngaranna Wattpad. Kumaha cenah ngagunakeun ieu aplikasi Wattpad dina pangajaran nulis carpon jiga kieu. Kumaha penasaran teu? Sadacana naon ari Wattpad teh? Wattpad nyaeta salah sahiji platform daring anu tujuanna pikeun maca jeung nulis. Wattpad diciptakeun ku Allen Lau jeung Ivan Yuan. Wattpad diresmikeun dina tahun 2006. Dina bulan November 2002 hiji, pengguna bulanan Wattpad bisa nepi ka 80 juta pengguna. Carita di Wattpad bisa leuwih ti 50 basa jeung hampir 300.000 panulis dina 35 negara anu ilubiung dina kompetisi nulis tahunan Wetty Awards. Samemeh baraya nulis carpon di Wattpad kudu apal heula yen aya 2 perangkat anu bisa digunakeun dina aplikasi Wattpad. Nyaeta kahiji laptop jeung kadua handphone atawa gawai. Tapi di dieu sim kuring ngagunakeun aplikasi Wattpad dina gawai atawa HP. Wait a minute! Who are you? Bagian kahiji, cara download aplikasi Wattpad. Langkah kahiji, buka aplikasi Play Store nu aya di HP atawa gawai sewang-sewang. Kadua, ketikkeun Wattpad di kolom search. Nah, pikeun logona nu ieu nya baraya. Lajeng pencet tombol install. Bagian kedua, cara nyieun akun Wattpad. Satos aplikasi Wattpad ka-install dina HP, buka aplikasina kanggo pendaftaran. Nah, pendaftaran di aplikasi Wattpad tiasa langsung ngagunakeun akun Gmail atawa nuliskeun secara manual alamat emailna. Sabab sim kuring tos aya akun Wattpad, jadi langsung bae ngagunakeun akun Gmail kanggo lebet. Bagian katilu, cara nulis di Wattpad. Sabada miboga akun Wattpad, baraya bisa langsung nyieun carita. Lengkah-lengkahna gampang pisan, diregepkeun nya. Kahiji, tiasa klik tombol create atawa ikon pensil di handap. Sabada eta bakal diarahkeun kana bagian nyieun carita. Di dieu aya 3 pengaturan anu kudu dieusian. Nu kahiji, cover buku. Ieu kolom dieusi ku bagian sampul atawa jilid carpon. Jieun sampul anu nyieun pamaca kairutnya baraya.
Nu kadua, judul carita. Dina kolom ieu mah baraya tuliskeun judul carita anu bakal dijieun. Contona wae catatan aksara. Anu katilu, deskripsi carita. Dina kolom ieu eusina ngeunaan sinopsis carita anu luyu jeung judul carita. Sabada eta, klik berikutnya. Nah, di dieu baraya bisa langsung nulis cerita pondok anu geus dijieun draftna dina catatan atawa dina dokumen. Dina judulna biasa langsung dieusian. Contohna bae Bandung atawa Bogor. Nah, di kolom salajengna eta bisa wae dieusian caritana. Nah, ari geus aya tulisanna, langsung wae klik publikasikan. Tah, saat acan dipublikasikeun, di dieu kudu heula ngeusian sababaraha hal. Nyaeta aya tagar miboga fungsi pikeun nulis kecap galeuh dina carita anu ditulis. Salian ti eta miboga fungsi supaya pamaca babari neangan caritana. Contona hashtag carita pondok Sunda. Teras tehilap oge milih genre story anu ditulis ku baraya. Tah di dieu genre atawa kategori carita bisa cerita pendek, ciklit, fantasi, fiksi ilmiah, fiksi penggemar, jeung rea-rea deui. Laju, di dieu aya bahasa atawa language. Umumna, aplikasi Wattpad teh ditujukeun ka sa-internasional. Saupama carita baraya lain ngagunakeun basa Inggris, baraya kudu ngarobah kolomna kana basa Indonesia. Tah, geus kitu langsung centang dina catatan anu aya di handap. Satos eta langsung publikasikeun. Tah ayeuna caritana parantos dipublikasikeun. Alhamdulillah video tutorial anu kusim kuring jieun parantos rengse. Mugia ieu video tiasa mangpaat ka baraya Sunda sadayana. Tong hilap oge like, komen, jeung subscribe-nya. Hatur nuhun.